Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Kisunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Duriat di luhur ombak bagian ka-13. Ieu anu nganggitna Bapak Entang Sumarna. Mangga pamirsanya teu kengeng hilap di like, di komen, oge tiasa dibagikeun ieu dongeng-dongeng Kisunda ka anu sanesna. Hatur nuhun pisan. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Tah ku kituna ieu tawanan nyuhunkeun dilebetkeun ka dinya. Masrakeun tapi ulah waka dipaehan keun sina karasaeun heula. Malah mun manehna geus nyaritakeun taluk kakara kaluarkeun. Hahaha. Kitu maksud ki sobat teh. Jadi ulah sieun-sieun, keun ulah sieun. Urang ngasupkeun ka kamar peteng, tuman. Jawab Tuan Jokornya kakak. Tah nyerahkeun wae ka ki sobat. Dajeng saha deui atuh urang pakumaha-kumaha teh. Iwal ti duaan nu sarua ti ngongora babarangan. Papisahan sotenan ayeuna sanggeus ngabogaan daerah masing-masing. Daerah ki sobat mah nya ieu nu sakembung, kuring mah Pulau Rakata. Bener. Keun ayeuna pisan urang nita diasupkeun. Di mana manehna nyaring aya di kamar peteng, tangtu ngarasa liurna racun-racun nu ditendeun ku kuring di dinya. Malah kana panon matak perih, bulu-bulu carengkat sarta getih bararijil sabulu-bulu useukeut-seukeutna. Eta mah teu langkung ki sobat. Pokona sim kuring masrakeun ka ki sobat tembal padalung kituna teh bari marah mai. Hei, janakum, pardum, coba ieu jelema bawa asupkeun ka kamar peteng. Ceuk Tuan Jokora ka penjaga kamar peteng duaan nyaeta janakum jeung pardun. Monggo kulon. Teu ngangkekeun deui regeyang kuduaan dibawa rek diasupkeun ka kamar peteng. Tah, keun sing percaya ka sim kuring wae. Ki sobat mah pasti sancana aya parentah ti ki sobat yen ieu kudu dikaluarkeun. Moal rek dikaluarkeun, Tuan Jokor pok nyarita ka padalung bari neuteup. Sae, tah kitu wae ki sobat. Nu kagungan ieu tempat mugi ridho dipasrahan hiji tawanan ku sim kuring. Padalung marah mai asa bunga hatena. Wah, teu jadi danaon, malah lamun aya keneh mah siksaeun saperti kieu. Bawa ka dieu ulah asa-asa. Tembal Tuan Jokor. Teu lila torojol sing tarorojol nu marawa susuguh maneh sababaraha baki bangsa inuman sarta roti-roti. Matak mahi sararea tur seuboh. Tah geuning, sok urang sasarangan ngaleut heula. Tuan Jokor ngajak ngopi babarengan dadahareun jeung inuman geus ngaleuya di tengah imah. Mangga, hatur nuhun. Sararea ngamanggakeun teu diarantep dalalapareun. Dak sararea ngaropi ting cara muil. Dulga mah sapanjang ngopi oge tu oleh-oleh panonna mah rarat-reret ngareretan Den Ratikah teh. Susuganan ngelol lantaran Den Ratikah sarta ibuna masih keneh sarare jadi can aya ngelol. Ongkoh tara ieu pipilueun nyamperkeun kariungan bangsa lalaki kawantu kaitungan aya 2 di dinya mah istrina teh nyaeta Permasih kalawan putrana Den Ratikah teh. Tabuh 5 subuh sial pikeun dulga geus waktuna balik ka Rakata masih keneh can embol-embol nu depi ka hayang teh. Boro hayang nempok kagelisanana Den Ratikah atuh ngan bati gregeteun. Tah ayeuna mah tawana entos ditampi ngopi geus sim kuring tarik mulang deui bae. Padalung pamitan ka Tuan Jokor. Engke wae pabeberang atuh mulangna. Kapan sono keneh urang teh, timbal Tuan Jokor bari neuteup. Nyaeta ari sono nama sono sim kuring ge. Puguh geus heubeuh tepat tepung. Ngan kumaha da di ditu melang kapal ditinggalkeun ku sarelea. Tembal padalung. Nya mangga we atuh ki sobat. Ulah plang-plangan teuing atuh sing mindang ka dieu. Moal atuh ayeuna mah tangtu sim kuring ge mindang ka dieu. Jawab padalung. Ayo
Urang pada jarajab ka basisir, Tuan Jokor ngajak balad-baladna. Mangga, balad-baladna geus siap. Bring para tatamu anu arek mulang ngabring diiring ku pribumi ka sisi basisir. Geus aya di sisi basisir memeharanjat kana Bargas, maranehna silaturahmi heula mileuleyankeun ti ditu mah. Aduh aya silaturahminya pamiarsa. Para Bargas para bajak oge cenah. Wilujeng belajar, mugi salalamat. Wilujeng kantun, sing sami-sami. Terila tingkara jelang kana Bargasna masing-masing. Durudud siar. Bargas tatamu arindit. Antara anu marulang jeung nu ditinggalkeun silih gupayan. Kakara areureun sanggeus teu katembong deui. Isuk-isuk rebon-rebon halimun pasusun-susun luhur laut karimbugan, kawas baki ditutup ku lawon bodas. Cai ibun ngagarendang dina daun-daun kai jujukutan balaraseuh ka ibunan kawantu di pagunungan, sanajan di tengah laut karasana rada tiris. Herni kakarage sakarejep ngadenge sora recetna sora manuk dina tatangkalan atuh kageingkeun. Koneal hudang hayang kacai tidinya tuluy gegedor kana panto, gegedoran sugan aya nu jaraga. Saanu gegedor? Tardud harita nu ngajaga ngadenge gegedorna Herni. Tangtu moal saha deui kuring Greni, Herni nyaritana bedas. Kuring menta kunci, laan heula panto. Piraku kuring kudu dahar jeung ngising di dieu, tembal Herni beuki tarik. Oh, jadi bada kacai, manggawe ku kuring dibuka, da moal kabur ieu Greni manya, tardud nyaritana teh bari muka kunci. Moal kabur, bisi teu nyaho kami mah betah di dieu teh. Greni ngolo supaya dibukakeun. Nuhun atuh gelis. Betah mah nuhun kita dud boga hate hayang ngabarengan kacai ngarasa jongjon dununganana eueuh sarta batur-baturna suwung iwal timbang padir nu masih keneh ngaguhara hees. Jepret kunci dibuka brai pantona muka Herni keluar bari rarat-reret. Manehna ngahulang luak liuk neneangan di mana ditawana ari Jatnika. Ari akang saha jenengan teh? Herni ngaleleyan kata Dud supaya bisa ditanya perkara Jatnika. Upami naroskeun ngaran akang mah nu katelah taradud ulah lepat deui, tembal Tardud bari ngareret ka Herni serta tuluy ngarendeng. Oh, Kang Tardud, seimbang sareng jenengan, sembada gagah kitunya, tembal Herni bari seuri tuluy ngedelekan ngarah Tardud lemah hatena. Nu mawi kudu nungan kaanggo akang mah. Saha deui bebentengna iwal ti akang. Tardud bekah liang irungna hatena tugteg boga rasa bakal kapake kuno gelis. Ari Jatnika bisa elehna kusaha? Kapan eta mah jajaka tangkas? Herni nyerengeh bari ngareret tuluy kulat kelet. Ku akang saha deui atuh da padalung masa ukur tutunjuk. Komo eta mah dulega kalah kasombongna bae. Da gelut nama taya kabisana eta teneng beuki katarik wae hatena Tardud teh ku dibere kelet jeung imut nu geulis mah. Tah di mana ditawana Jatnika teh Kang? Na teras dipaehan wae atanapi ditahan? Kamari teras dilebetkeun ngana tahanan salajengna ku padalung bade dialihkeun ka nu tebih malih wengi tadi dicarana ka Pulau Kembung. Tapi duka teuing di mana nama Pulau Kembung teh margi akang tu acan terang dari dia oge ngadunungan ka padalung pangpanderina bareng Ki Padir. Tembal Tardud bari ngareret ka Herni. Pulau Kembang di mananya ceuk geurentes hate Herni ngahulang tapi tuluy galeh geh deui ka Tardud teu nembongkeun hanjelu atawa ingat ka Jatnika padahal hatena mah ceurik. Keun wae Kang dibawa ka mana ge da kuring mah teu melang resep di dia teh komo lamun parang ulin ka basisir dina waktu rebun-rebun kieu da sok bunga hate teh. Bo neng Greni mah hayu atuh sareng akang urang amangan ka basisir mengpeng jongjon dunungan teu acan sarumping. Omong kita rada wadah.
Mangga atuh, tapi ulah lemor bisi aya nu jahat ka urang, tembal Herni bari seuri. Aya pedang mah di akang, tong sieun-sieun neng. Oh, aya, yuk atuh Kang. Herni manejeng ngael sagala duanana leungeun Tardud, atuh Tardud ngarasa sernad tugteg hatena. Mangga neng. Duaan pakael-kael tangan ka sisi basisir tarurun tina kapal. Leh, waasnya laut disimbutan ku halimun menikawas baki di turuban lawon. Herni nyari tanah halimpu bari nunjuk ka tengah laut. Sumohon neng. Tardud mani ngarasa bungah paduduan jeung nu geulis di sisi basisir, ongkoh asa jongjon tayan nu ngaharu biru. Nah Kang, teu berat nyoren pedang nu sakitu panjangna, bangun nu berat naker. Rupina panjang sotenan, sapertos nu berat, ampang ieu teh neng. Tembal Tardud bari ngaleng ka Herni, ser. Nad hatena nudnad, jigana pikeun Tardud mah asa sawarga dadak-dadakan. Hampang, cing Kang nyobian abdi. Herni kituna teh bari muntang kana cangkeng Tardud. Mangga gara cobian ku neng. Kulosor pedang teh dilaan tina bebeurna. Tong sareng-sareng kana tuh Kang. Pedangna wungkul nyobian ieu, da nyoren mah alim. Mangga atuh neng. Sarepet pedang dicabut sok dikahernikeun dibikeun, gap ditampanan. Ari pamagatnya ku tiasaan main pedang nu sakieu panjangna, da abdi mah asa kararaku. Ku Herni ditilik-tilik bari diacung-acung. Da gampil geura mangga mainkeun, cing nyobian kadinya pangintennya tah ka dieu nakis tuluy nojos, ceuk Herni bari ngamainkeun pedang ciganu nya. Tak gitu jeung sakali dikongkang bari disaksian Tardud marah mai. Upami lepat wartosannya Kang. Mangga neng. Tembalna bari melong ka Herni. Hup. Mimiti Herni ngulawit-ngulawitkeun pedangna di luhur. Atuh Tardud anteng nempokeun pedang nu muntir di luhur. Bari muji na hatena ku bisana Herni ngamainkeun pedang. Barang Tardud keur anteng nempok ka luhur, sakilat Herni nusuk beuteung Tardud. Hup. Tardud gugulingan beuteungna ditiru ku pedang, pejitna kaluar. Tardud, samarukna kami bakal bogoh ka anjeun. Bangsat, rasakeun, sabab anjeun sabatur-batur geus bari nasa ka kami. Herni mundelik. Tardud gugulingan keneh getihna mani amacak dina kikisik. Anjeun montong aduh-aduhan. Herni teh asa-asa Tardud digulingkeun ka laut, kecebur lep ti lelep, tinggal getihna dina kikisik jeung dina luhur cai. Top lau mere parab keur anjeun, tah jeung pedang-pedangna lung dialungkeun ka laut. Lewas Herni gagancangan kana kapal deui. Ya Allah, Kang Jatnika, ya abdi Kang, teung teuingeun dalung. Anjeun teh binasa. Nah Kang Jatnika dibawa ka mana atuh? Herni ceurik lawah riwih tuluy saged sarta teu mawa nanaon. Sarakat awakna luncat tina kapal. Aing lamun lunta make bargas atawa parahu, cuma di jalan kapegat ku padalung. Rek mapai-mapai gunung we heula kawetan. Susuganan Kang Jatnika bisa kapanggih di jero leuweung, atawa engke di tungtung gunung belah wetan bisa manggihan kapal-kapal dagang atawa parahu-parahu tukang ngalalau. Aing rek milu, rek neangan nusa kembung tea. Teu dipikir panjang manehna, lunta mapai-mapai gunung. Padir mah masih ngaguher nepi ka teu nyahoeun baturna paeh jeung Herni kabur. Srangenge mimiti meletek halimun nu pasusun-susun ngadadak nyingrai kawas lalang seeutik-eutik disengledkeun. Brainya angan laut-laut nu biru, ombakna eplok-eplokan ting suruwuk, mata kuas ka tempona.
Herni nugas aya di jero gunung mapai akar nyorang jungkrang geus ngarasa lungse sukuna digugusur hese dilengkahkeunana sajabati kitu geus peurih balas dikararayit kana saliara. Kamana atuh aing lunta? Herni lempang na ngarandag bari muntang kana tangkal kai bakat kulungse beteungna geus peurih kawantu can kararaban boros-boros acaan. Aduh, leuleus teuing awak teh. Mana sakieu capena lempang teh kakarayit kana akar. Tenteuingeun jelema jahat. Horeng kitu temahna mah binasa. Moal Kang Jatnika teh dipaehan. Herni nyurucun cipanona bakatku ngarasa nyeri. Hate nyong colang ka panutan buah atina nalang sataya papadana. Hayang nginum, di mana atuh nu aya cai nyusu nu bisa dipake nginum. Herni halab-hab luar biasa hampir teu katahan. Teu kanyahoan gelebugna angin gede maninga gelebug seah nebak tatangkalan bumi asa genjleung pangpung pating dorok-dok rag-ragan. Herni bati pupurungkutan sian katinggang pangpung nu marurag malum angin sakitu gedena. Gancang Herni muntang tipe pereket kana tangkal kai dah awakna asa kokolayangan katebak angin. Astagfirullahaladzim. Gusti, mugi ngalindungan Kasim abdi. Herni jumerit tina atina keungna lain lumayan culang cileung taya batur kasahanya menta tulung. Ibu, anu masih aya di kieuna ama anu parantos ngantunkeun alam pawenangan. Mugi ngahapunten ka abdi sareng mugi maparin pidoana. Sumambatna Herni dibarengan ku Cipanon ngalembereh. Kang Jatnika anu bumela ka abdi di mana engkang teh? Herni teu walah-waleh sumambat ka Jatnika rasana lumenyap dina ciptaanana. Pating kolebat rupa Jatnika tuluy Herni nyuuh dina akar kiara nu harita kumanehna dipake pangeureunan. Keur kitu gedog 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 kadenge hawar-hawar sadaya nu keur nuaran tangkal kai. Herni ngarenjag tuluy culang cileung rungah ringeuh. Saha nu keur nuar kai? Moal kitu bangsa penjahat-penjahat mah geurentes hate Herni teu puguh rasana ngarasa sieun ku jelema jahat bang baungeun. Gedog dog dog seot kudubrag beuki atra kadengena. Panasaran Herni tumpat tempo ngintip sora anu dokdak tur ngagubrag. Breh ku Herni katempo di tengah-tengah gunung aya hiji saung leutik sarta aya jelema belag aki-aki pakeanana compang-camping hampir dicacawet manehna katinggalina keur nuaran kai ku hiji barang mangrupa batu minangka kampakna. Ku Herni diintip ti kajauhan nya bae batu nu dipake nuar kai teh tapi leukeun. Gedog-gedog lalaunan teu wudu. Danu katempo mah geus limana nu rarungkad tangkal kai teh. Aki-aki buukna geus jamrong godeg bewokan pipina oge karuang ku godeg. Ai geuning aya aki-aki itu teh jigana nu ngahaja mangkalan nuaran kai. Tapi naha nuaranana? Bet ku batu lain ku kampak. Geurentes hate Herni bari mencerong kanu keur nuaran kai. Rek disamperkeun kabeneran sugan we manehna daekeun di unggahan saungna. Hayang ngaso bari sakalian rek menta cai. Teu kuat hayang nginum. Herni geli gerek nyamperkeun ka aki-aki jung ngalengkahkeun deui sukuna maksakeun maneh da hayang buru-buru nganjang ka saung aki-aki teh hayang geura ngaso. Beuki deukeut ka aki nu jongjon nuar kai gedog gedog taya kacape. Punten aki. Herni pupuntenan ti tukangeun aki-aki ngarenjag ret nempo terus neuteup. Mangga golis. Nah geuning nu golis teh aya di tengah leuweung. Aki-aki nembalan bari pok nanya kaget teh kakara pisan kadatangan hiji awewe nu sakieu geulisna. Sumuhun aki, nyaeta abdi teh nuju kalunta-lunta. Niat sakaparan-paran bae aki. Menawi aya sih piwelas ti aki, abdi bade ngiring ngaso sakedap. Herni terus terang menta ngaso heula di tempat aki-aki. Dodoh teuing gelis, bangga bade ngaso di saung aki mah.
Gora kadio anaking hawatos temenan panginten capek sareng palai ngaluut. Aki-aki nyurucun Cipanon nempo Herni nu sakitu haropak piasna panon carindu bangun lalungse. Hatur nuhun Aki. Herni nyamperkeun ka aki-aki. Mangga gulis calik di saung Aki. Wayahna we teu diamparan. Kawantu Aki mah jelema buniaga. Cek aki-aki bari ngajak ka jero saung. Bus ka saung teh nya bae disasarap dangdaunan di entep rupana wae ngarah teu tiris. Yap gulis calik. Tuh cai herang mah aya. Teu gelas, teu aya cangkir di Aki mah. Wayahna ngaluut dina buku awi. Ieu oge kengeng ngaleukeunaan ngala awi ku batu syeukut. Teu peso petok-petok acan. Sawios Aki teu diarah wadahna. Sok dapon bersih dan nu diarah teh eusina ditampi ku abdi. Teu diengkekeun deui leguk diinum bangun nu nikmat. Aki-aki neuteup sarta nyalangkrung Cipanonna nempo Herni siga nu ripuh nakara. Padahal manehna ge pikawatireun sejen. Dodo teuing gulis hanaang panginten. Boa-boa palai barang tuangnya. Kan tenan ari padaharan mah abdi teh mungguh tos kukurubukan. Nanging bade nedak naon kawantu teu aya itu ieu. Tembal Herni bari neuteub. Ieu gelis aya boros honje leuweung. Leunca manuk sareng cecendet leuweung. Lumayan kadinya tuang. Sor aki-aki teh ngasongkeun dadahareun nu kasebut bieu manisa bubrugeun. Kapaksa ku Herni di dahar da lapar teh ras manehna teh ingat 2 bulan ka tukang waktu babarengan jeung Jatnika katalangsara di leuweung sisi basisir pulo Lakata belah kidul. Tayalian anu di dahar teh iwal ti cecendet, leunca manuk jeung boros honje. Teu karasa Cipanonna nyurucun aki-aki batin neuteup wae bari nyalangkrung kawasna ngarti kana katunggaraan Herni. Gulis tos tong nangis anggur sigera cacarios ka Aki. Saha jenengan bade angkat ka mana atanapi mulih ti mana? Herni ditanya ku Aki kitu teh ngareret bari semu nu cumalimba. Salaresna abdi nuju kadungsang-dungsang teu puguh nu dibujang. Nuturkeun indung suku teh salaresna. Nuju aya dina cocobi tiang Mahawidi nu matak pikanyerieun. Oh jadi kitu. Dupi pangna nu gulis dugi ka dieu teh kawitna kumaha? Sareng sakali deui Aki tumaros. Saha Nyai Kakasih? Aki-aki nyedak-nyedak jiga nu hayang nyaho jujutanana. Dupi wastama abdi teh Herni kawit ti Pulau Jawa ti daerah Bandung. Salajengna Aki unggut-unggutan bari tuluy neuteub deui. Darak-dak Herni ngariwayatkeun sagala lalakonna ti mimiti indit ti lembur naik kapal dagang NP Pandeglang jeung bapana nu jadi kapten kapal sarta dibuntang banting ombak laut Sunda anu disapu ku angin topan. Nepi ka kapalna kalebuh ngan iwal ti manehna anu katulungan ku hiji jajaka ngaran Jatnika. Kabantingkeun ka basisir Rakata sarta ti lalampahan harita nepi ka ayeuna papisah deui jeung Jatnika. Ditetek teu aya nu kaliwat aya kana satengah jamna Herni ngariwayatkeun lalampahanana ka Aki teh. Kutaan kitu, dodo teuing gulis. Aki-aki ngahulang tuluy unggut-unggutan. Jadi anak kitu aya hiji jajaka anu bela pati ka saliranya ieu teh. Nyaeta jenenganana Jatnika. Leras Aki, anjeunna nu tos nyalametkeun jiwa abdi teh. Nanging sanaos abdi salamet tetep nyeri margipun bapa sareng ramana eta jajaka nu jadi juru mudi lapur ka Canda Kerem. Kitu deui abdi moal woleh-woleh bade ngaprak-ngaprak sateu acan kapendak Kang Jatnika mah. Datos puguh pun bapa mah moal kengeng dipilarian deui parantos ka Canda Kerem. Tembal Herni. Waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.